Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, alhamdulillah urang tiasa tepang dangu deui dina acara dongeng Sunda. Mangga atuh nyangageun Dedemit Curug Sang Hyang. Ieu dongeng karangan Kileksa. Sok mangga mitra kaparayun sadayana. Ujang maraya naon-naon aki jeung deui aki teu kudu sieun atuh da moal dilek-lek ku oing asal aki ngajawab kana pertanyaan oing atuh. Jalil tatanya anak bari jeung nulak canggeng ya ngajawab naon Jalu ari aki urang mana atuh di Cibulan aki mah deket tukangan pasir eta nyawa uing ge kudu dituduhkeun atuh ari aki tas naon ti imah bah janta geuning mending ngabring lobaan atuh. Pantas nyaksian incu nu ngalamar Neng Eha bulan hareup rek dikawinkeun. Saha incu aki teh ngaranna saha atuh? Nyares naon make tatanya Sujang. Hiu cebet pipi si aki eta dicabok bangkeung brek si aki namru mata kuatir mani ngarambeol kuniang hudang deui leungeunna ngalaper pikarunyangeun. Tapi Jalil mah kalah molotot bari nulak canggeng huntuna kakerot. Ujang, nah make nyabok aki naon doma aki doma naon dosa aki teh. Mun hayang salamet jawab pertanyaan aing atuh. Saha ngaran incu aki atuh hayo jawab atuh. Tengah jawab mecekek we Kang lah. Aku naon ieu teh makanya maka aki mah teu boga dosa. Ya wajar we mun aki nanya gacan nyaho tapi ari Ujang hayang nyahok kaya ngaran incu aki mah nyaheug da lain Rusia ieu. Incu aki teh anak kubu Mansur di Cibulan ngaranna Jangnana. Si aki nyarita sajujurna gebeg Jalil ngarenya greuwas kaget ngadenge anak kubu Mansur teh sabab memang geus apal ti bareto da kungsi pasea di tempat lalajo wayang gara-gara parebut mojang. Hanas mojang namah ku batur ari maranehna duaan pasea nobookna galing nyaki. Tangening Ujang nyaho nyatang teu nyaho atuh kasinana mah musuh koring atuh. He bejakeun kasinana atuh mun bogoh ka Nyi Eha kudu ngelehkeun heula koring gitu. Awas ulah wani-wani nincak imah bah janta mun can nyemah ka kuring sabab kuring anu kawasa atuh. Cik penit atuh bejakeun kasinana atuh. Jalil nyaritana bari nulak canggeng. Atunya puguh si aki teh mani colohok. Kaget ngadenge omongan Jalil anu sakitu kasarna. Tapi si aki teu ngomong deui reos imit bari mawa hate nu pinuh ku pertanyaan. Aki-aki peot atuh. Bujurna mani rarampodan sieun dijongklokeun kana gawira ku aing. Jejak bobokongna atuh. Kanyahoan ayeuna mah. Bogokeun ka si Eha teh sinana atuh. Awas ya. Dagoan wawales aing atuh. Jalil kekerot nulak cangkeng bari mureleng ka si aki. Padahal mah Kang cabok sakali deui jejak bobokongna Kang. Leuwih deuleu. Nyabok aki-aki mah teu nikmat atuh. Ari geus kumaha atuh Kang? Urang nyobaan nganyang ka imah bajanta atuh. Dewek hayang nyaho kana ketak bajanta. Nah rek kumaha ka dewek atuh. Jalil jadi nekad sarta gede hate. Da boga anelantea ayeuna mah nyatana jimat. Oke lah Kang, ayo lah. Bral duanana leumpang muru ka imah bahajanta. Di jalana teu dicatur da memang teu jauh.
lagi geus tapi kapakarangan kasampak teh loba keneh jelema. Sampurasun atuh. Jalil nangtung di buruan bari ngagorowo. Kampes. Cik lalaki nu diuk dina kursi. Di panyaweran sabab kursi urut semah ngayang keneh di luar. Can diberesan. Bahjanta aya atuh. Oh, aya saha salira teh? Cek eta lalaki bari melong teu wawuheun ka Jalil. Sabab lain urang dinya. Ayana di imah Bahjanta teh ngahaja datang di jauhna. Hayang nyaksian dulurna nampak panglamar. Tong tanya atuh. Jig bejakeun ka Bahjanta atuh. Aya semah kitu. Jig gawat atuh. Gek Jalil diuk dina kursi. Ari masnan lajak lejek bari nulak cangkeng. Jalma-jalma anu aya di dinya pating polohok heraneun. Barudak mundur sieuneun. Teu kungsi lila jol Bahjanta rada reuaseun di bejaan kitu teh. Paranggok jeung Jalil lumayan rada ngarenyag. Tapi gancang nyumputkeun semu. Geuning yang Jalil. Mangga kalebet ujang. Di dieu we mah. Jalil nyarita na kitu bari tumpang kaki. Malah mah diayun-ayun diucang angegeun. Atuh kirang sae ujang. Tadi mamuning mah sae di panyaweran atuh. Bahjanta ngajenghok. Ngadenge kekecapan kitu ti Jalil. Reuas ngadeng omongan Jalil kitu teh. Sabab ingat basa Jalil datang kadinya. Tapi Bahjanta teu loba omong. Manehna sadar kana naon-naon nu bakal tumiba. Gek diuk dina kursi gigireun Jalil jeung masnan. Aya naon ujang teh? Hayang tepung jeung Nyi kuring teh mah. Tepung jeung Bahjanta teu kebat nyaritana. Beuki kaget jeung bingung. Nah make rewas atuh kan aya ayeuna mah lain pan teu dititah ka ninina moalnya tas dilamar geus dititah ka imah ninina onaman atuh. Kejang ulah rusuh. Aya naon ujang teh nu sabenerna ieu teh? Pok nyarita ka Abah terus terang. Kitu nya. Rek terus terang-terang terus atuh. Bisi Abah hayang nyaho mah kuring teh geus sataun ngincer Neng atuh. Tagesna Neng teh rek dilamar ku kuring atuh. Rek dijieun pamajikan saumur atuh. Moal dilalaworakeun atuh. Moal dipangnyanungkeun atuh. Tapi rek dijieun ratu ku kuring. Nah kitu atuh. Gebeg Bahjanta ngarenyag reuas. Mani asa ngadenge gelap tengah poe ereng-erengan. Sabab teu nyana bakal ngadenge omongan kitu ti Jalil. Aduh, Jang, kumaha atuh? Helat ayeuna mah. Sabab urang Cibulan teh geus ngalamar. Malah mobil pisan. Karek rengse. Ragu ari Abah kudu ngabatalkeun deui mah. Teu piraku atuh. Mun nya manarima kana panglamar ti kuring. Naon salahna lamun lamaran sinana dibatalkeun atuh. Sabab kuring geus leuwih teu heula datang ka dieu. Ngan ku Abah teh teu diidinan tepung atuh. Sakitu Nyi aya di imah. Make disebutkeun eueuh atuh. Kumaha lamun Nyi dipaling ku kuring. Nah daek atuh. Abah mah ngahina ka kuring teh. Atuh. Jalil nyarita terang-terangan geus teu aya kasieun. Bahjanta ngahuleng asa kapeupeung mamaras. Ka Jalil teh memang ngewa teu resep boro-boro hayang mulung minantu. Tapi ari dikitukeun mah teu burung reuwas. Darumasa geus ngabobodo. Basa Abah jeung Nyi ngobrolkeun Kang Jalil. Kuring jeung Kang Jalil teh ngintip di pipir. Bah, masnan namahan kabingung Bahjanta. Aduh, Jang hampura, sakali deui hampura. Abah teh. Tong loba omong atuh. Ayeuna mah kari milih, nah rek milih sinana
anakku Cibulan atau rek milih kuring incu nama maku hormat di lemur dongus kari ketau atau tapi yang anak abah geus resmi dilamar ku Jang Nana atunya gampang batalkeun wae atuh teu bisa Jang teu bisa nya kajeun teu bisa mah tapi abah ulah nyalahkeun kuring isuk jaganing geto mun aya kajadian atuh ngancam Ujang teh lain ngancam ieu mah ngabejaan atuh sabab kurang kumaha ari kuring karasaan mah sopan satria teu susulumputan nikahayang ka anak abah dinu caang langsung datang ke batana atuh teu mau poek dinu poek teu bari sinang siroka tapi abah teu narima dibarengan ku ngabohong jeung ngahina atuh Jalil jadi capetang ngomongna kasieun eueuh perbawa Cimatea huleng Bah Janta ngahuleng teu bisa nemalan diomongan kitu Jol Pak RT ngahuleng deui colohok nenyo Jalil aya di dinya kaayaan di imah anu tadi suka bunga ayeuna ngadadak sirna timbul kabingung ditambahan ku kasusah ku ayana omongan Jalil kitu Jalil seurijung nangtung bah kuring mah kacidami harapna kanye atuh rek pikiran deui sing asak atuh isukan kuring rek datang deui atuh Jalil nyarita kitu bari jeung leos ini teu ngaliuk deui si Masna nuturkeun bari kekerot Bah Janta colohok nu harita nyaksian ukur gogodeg beginilah Jalil teh beuki jauh lempang dituturkeun ku si Masna hate Bah Janta panas asa dihina asa dicacampah ku Jalil nyal amek bijil amarahna gero ka Pak RT RT yuk kodek Bah Heron cek RT nanti tadi geus aya tukangeun Bah Janta salukan batur sina ngariung di dieu Ki Juma Iding Saca Odo jeung Yuhri silakan yuk nu disebutan ngaranna jual-jual daratang da tita tadi ge ngadarengekeun ngan teu milu campur rob ngariung aya naon tuh Bah ari maneh ngadarenge kana omongan si curig dah puguh we tuh Bah cik RT geus sejen kayak kitu deui naremalan kawas Pak RT syukur ari kitu memeureun geus kaharti eusina taina abah teh lieur ieu moanya ari kudu ngabatalkeun panglamar ti Jang Nana mah jeung deui daek samadin teu doa da ka si Jalil mah teu suka dunya akhirat aing mah jadi kumaha tuh Bah manehna ngancam ka abah ulah eleh ku budak satapak lah saha nu bela ka abah kudu nyahok kana naon-naon anu kudu dibilang Bah jik jalankeun kumaha we benerna kumaha jik sejen silirere teu ngaromong tapi ngarti karena maksud omongan Bah Janta harita keneh ting laleos ini iwati RT nu henteu teh limaan ngalut ngudag Jalil jeung Masna nu ini teh Ki Juma Iding Saca Odo jeung Yuhri kabeh ge dulur Bah Janta garagah da tukang meruhkeun muning ngamuk komo Ki Juma mah muning galak ge bisa dirubuhkeun ku sorangan nu matak barang harita ngadenge kalakuan Jalil kitu hatena ngaheab panas asa dihina ku budak satepak lempang pangheulana betul modal pamikir nu kieu mah langsung we pigawe tuman nah sana teh bebenyit nyaluntang teuing pira ku kolot urang dihina rek cicing wae Ki Juma bari jeung ngagidir nafsu bener kalah pira kok kudu eleh ku si Jalil cek saja kabeh ngagidir nafsu amakeun ka Jalil nu geus kumawani ngahina ka Bah Janta nu karek bieu tas narima panglamar asa pira aku kudu dibatalkeun onaman nyiar-nyiar pipanyakiteun ari Jalil jeung si Masna harita teh lempangna salse
malah mabarijeng sempal guyon gogonyakan suka seri bangun galumira naker leungeun teu daek cicing bari ruah rawel sakapangihna aya tangka cau batur di kade aya pager didudut maneh kudu nurut ka dewek atuh sabab dewek boga jimat ayeuna mah dewek teu boga kasieun teu boga kahariwang saha bae oge disanghareupan ku dewek mun maneh bela ka dewek tangtu dewek ge bakal mulang tarima ka maneh cara bieu tah kudu kitu bagus eta teh man ces eta ngaranna ari akang pera ku can percaya kana kabela uing kang panti bareta ge uing mah ngawulah ka akang kurang kumaha benar heeh ieu mah ingatan bisi poho atuh sabab sakapeung mah maneh teh sok milu ngahina ka dewek matak panas kana hate atuh ulah dianggap ngahina tuh Kang mun pareng aya omongan kuring anu matak sedih matak nyeri atawa matak nyentug kana jantung eta mah banyol Kang lainnyaan intermeso Kang bener maneh anu pinter atuh barang keur suka bungah kitu korosak gajleng ti gigir aya anu laluncatan ting bedega ngahalangan jalan aya nu nulak cangkeng aya nu molotot bari udud mana horeng Ki Juma jeung baladna geus tarpi kadinya gebeg Jalil jeung si Masnan ngarenyag kaget duanana silih reret jadi rek lompat ka mana sia teh munnya sia lalaki mantang calohok sia hayo gara singkir urang pada nyekel sabuk bilang tato sia cek Ki Juma langsung nantang ka Jalil nyapuguh Jalil teh mani colohok komo si Masnan maka cida kagetna duanana teu buru-buru nemalan kalah ting lalih silih reret teu aja kaweng Kang bodaran sekalian cek saja naon ge kudu bogoh jajaranana urang tanya heula urang bere kesempatan pikeun milih piambaheun mun keukeuh negdeg hayang ngalamar ka nyeha nya urang bodaran we lah cek Ki Juma bari karegeteun ngadenge omongan Ki Juma kitu sakilat ge kaharti ayeuna mah atuh curing hak Jalil teh karena beunta huntuna kakarot bijil amarahna mun geus ngadenge ngaran eha mah teu bisa tenang hatena aki-aki peot atuh rek naon los-los ka dieu atuh aya urusan naon jeung si eha sia teh ditita ku bah jantanya deuleu rek ngacokan sia ngara ulah ganeng wae sia ayo jawab mending kojor atau mending mapohokeun eha Juma maju sarengka naon maksud aneh atuh aki-aki aduh eta kakolot sia kumaha wani ngomong gitu dengekeun ku maneh jadi nyi eha teh geus dilamar ku jangnana sia eueuh hak pikeun pipilueun kana urusan batur awas sakali-kali deui datang ka ieu bajan tadi caca guai kadenge ku manehna atuh Jalil ngareret ka si Masnan sanyana mah Masnan teh sieuneuh beungeutna meni sepa kadenge Kang sok majunan lain maneh teh rek bela ka dewek atuh urang diajar galut atuh kira kurek eleh ku aki-aki atuh ayolah nah da ngasieun cek si Masnan ngadenge omongan Jalil jeung Masnan kitu Ki Juma jadi budal amarahna setan alas ieu mah ngahina ngaranna sia rasakeun bangsat ngadar sia bari sebrut Ki Juma narajang ka Jalil peureupna meni nyemuk kana beungeut lop Jalil ngeloplos beureuk teu keuna tapi Ki Juma lain jago sakatiga sakilat leungeun kencana maju sia gabro keuna kana dada Jalil atuh soloyong awak Jalil sesoloyongan jika salaton sok sanajan sesoloyongan ge anger we atuhna kabawa mitra keur kitu heat cekuk dijejak bujurna ku Ki Juma
gobrak bro kana kamalir. Si Masnan panas hatena. Najan tadi sieun ge ari nenyo baladna namru mah jadi ama. Sebrut narajang angkoh nama rek nonyok hulu angen Ki Juma. Tapi Ki Juma awas panona. Kap digelang leungeun si Masnan ditewak dikadut sekaligus seak tolonyong bro kana pager. Aduh. Terus ngajungkung kuniang hudang ngalaunan. Katara tarangna bared kana tihang pager. Sok sia rek ngajago hareupeun aing. Maju deui sia. Munye maya kawani maju sia. Ki Juma lajag lejeg nulak cangkeng. Odo saca jeung hiding ting pedengkreng nulak cangkeng ari Juhri ngadegetan ka Jalil. Harita teh Jalil cengkat ditanya deui, "Hiuk, gebro," punukna diketig. Goak Jalil teh ngagoak kudupruk namru deui. Sirahna karasa lieur teh nyoan asa ranyai kararoneng. Paneungeul Juhri lain lumayan, mata lieur kana sirah. Bagus Juhri, kudu kitu euy. Tuh, kade saur deui itu, bisi kabur. Juma nunjuk ka si Masnan. Keun kuring lah. Cek saca bari terus ngadeuketan ka si Masnan. Bareng jeung kitu si Masnan ngarasa seber hatena. Manehna teu hayangeun maju deui. Cung nangtung maksudna rek lumpat tapi karek ge salengkah dikael sukuna ku saca. Tolonyong bro nangkuban. Hahaha. Pangkokna lucak ce. Udang. Wanyang bajai di darat. Telucung sia. Cek saca bari terus ngadeuketan ka Masnan. Kuniang Masnan hudang bari marurung terus nangtung jari jeugan. Red ka saca panonna molotot huntuna kekerot. Ari ka amek mah aya keneh. Gelos ya. Ngabongohan. Masnan bari kekerot. Nah, dah hareupeun ge bisa. Yeuh rasakeun. Hiu. Ceber. Pipi Masnan kenca katuhu dicabok lengak. Masnan ngalengak blok labuh diu. Terus marurung aduh-aduhan. Cakaka Ki Juma seuri. Panujueun nenyo sikep saca gitu teh. Alus kitu we ngawara bobonyit kurang ajar mah euy. Keun antep heula euy bisi modar manten. Jalil jeung si Masnan nalamru. Buanana teu bisa hudang sirahna lieur tenyoan ranyai kararoneng. Ki Juma jeung baturna ting bedega nulak cangkeng. Jalil hudang sia. Aing rek nanya. Ki Juma kasih Jalil. Tapi Jalil teu nemalan jeung teu hudang deui. Ngararasakeun punuk anu nyeri tapak ngetig jeung dada karasa eungap. Eureub Ki Juma asa teuas pisan. Nyeri manehna nyautan. Atuh Ki Juma teh ngelehan manehna nyampeurkeun ka Jalil. Jalil. Mun sia hayang keneh hirup. Ulah ngajago deuleu sia. Nyi Eha ulah diganggu. Sabab geus dilamar ku jangnana. Ayeuna sia kudu wakca ka aing. Rek ngaganggu deui atuh moal jawab sia. Cek Ki Juma bari nulak cangkeng gigireun Jalil. Tapi Jalil teu nemalan kalah muringis nahan kanyeri. Ari hate amak ka Ki Juma ngan teu wani darumasa eleh jajaten. Ki Juma pusing heap cekuk pepeuteyan Jalil ditajong. Cengkang Jalil ngakuling bari muringis. Kuniang hudang deui lalaunan. Juma, aing ge nyaho atuh, sia teh tukang ngajagal muning atuh. Sia teh anak buah Bajanta, kabisa manengan ukur ngagugulung muning atuh. Beda jeung dewek turunan mamaku hormat. Bagus tong ngabacot wae. Dah ku aing moal ditenge atuh. Sakitu geus rek modar masih kene bisa ngahina ka dewek sia. Dasar tukang ngahina sia mah. Kasasaha ge ngahampas we. Kawas boga beungeut anu hoyong di batur sia. Tong agur ku payung butut sia. Hoyong. Teu jaman sia ieu mah deuleu.
pengajaran kasia dengan si Masnan kelakuan sarua jeung maneh sajian maka bege sabaleun deui sia sabisia teh goreng batut goreng lampah rogan deui sia karupa jika monyet teh sia kalakuan kawas ceurig sia Ki Juma laklak dasar nyarekan ka Ki Jalil Orejat Jalil hudang hatena panas ngadenge omongan Ki Juma kitu mah. Heat leungeunna rek diheumatkeun ka Ki Juma. Tapi kep ditewak kitu Kang ku Juhri. Langsung diparilitkeun atuh mani malengking Jalil teh. Aduh. Awak dengdek beungeut muringis nenyok kitu Ki Juma atuh leungeunna hiuk ceber. Dipake nyabok pipi Jalil koceak ngagoak. Cebet sakali deui lengrek Jalil kapaehan kulahek bru namru nyangkorah di sisi jalan. Aduh tapi kitu sia meureun. Iwah balik euy. Cek Ki Juma bari ngaleos. Baturna nuturkeun ari Masnan colohok bengong. Kaget nenyo Jalil anu namru teu usik-usik. Gue reuwas atuh Masnan teh sok sieun si Jalil paeh menang sajongjongan mah si Masnan ngahuleng teu usik-usik acan teu kanyahoan Ki Juma jeung baturna geus jauh baralik deui ka imah Bahjanta angin leutik ngahiliwir daun cauting aroyag manuk recet di sarada di kajauhan kadenge sora anjing ngagogog. Si Masnan ngahega kawas nu kacida capena geus leler kareuwasna jung nangtung sarta ngadeuketan ka Jalil. Kang, alah pileuleyan Kang geuning akang teh diparengkeun ponok jodoh ponok umur hampura kuring Kang keun we nyeha mah ku kuring rek dituluykeun. Aduh. Si Masnan ngusapan dada Jalil samarukna Jalil teh pae. Brai panon Jalil beunta buncelik mani beureum jiga nu mabok korejat hudang. Ngomong naon sia teh Masnan? Gebeg. Masnan ngarenyag terus mundur salengka. Leungeunna mani ngaleper beungeutna sepa teu nyana geuning Jalil teh hirup keneh. Masnan gelo sia. Ngomong naon sia teh? Atuh. Da teu naon-naon teu naon-naon. Masnan gugup. Jung Jalil nangtung terus menerkeun calana anu rek morosot. Untuna kakerot beungeutna nu goreng patut beuki pikasieun. Amakna geus lain lumayan. Mikir aing geus nodar atuh. Aing mah ngahaja deuleu. Ngarah teu dicabok deui ku si Juma atuh. Sabab kokodna teu as jiga batu atuh. Ieu pipi aing mani asa sempal atuh. Ari sia ka aing teh kalah ka ngadoakeun modar atuh. Ampun Kang, ampun. Da teu rumasa ngadoakeun modar. Rumasa ge rek bebelah ka Akang. Keun bae nyeha mah kuing rek dituluykeun, tapi ari Akang hirup keneh mah ya keur Akang we. Hiu ceber. Si Masnan dicabok. Aduh. Ampun Kang, ampun. Masnan mani ngabangkieung brek deku bari nyekelan pipina. Kurang ajar atuh. Lain bebela gitu mah deuleu. Bagus. Bisa mat ayeuna ka hareup. Sia tong babarengan deui jeung aing atuh. Teu butuh ku balad jiga kitu patut atuh. Sorangan ge aing mah. Sorangan ge aing ludeung atuh. Kang, ulah gitu Kang. Kuring hampura Kang, hampura 7 ekor atuh. Aing ge amak deuleu. Leos Jalil teh ini bari muruku sunu sungutna nyungcung jiga anu dagang asipan. Hatena panas, dadana pinuh ku amarah. Utamana amak kaki Juma anu geus kumawani ngahina ka manehna. Jadina teh ka Bahjanta ge amak ka Nyi Eha nya kitu keneh. Nenyo Jalil ngaleos
Masnan rada ruasin korejat hudang tuling udag. Kang, lalu luasan Kang, ya kuring laguan Kang. Jalil tenemalan bari jeung baeud terus lempang meninga gedig. Anona molotot tapi teu nenyo kana tincakeun leungeun ngageter amek. Red kana tangka cau hiuk gebro tangka cau ditonyok. Tapi kapeungas terus lempang deui mangih tangkal gedang hiuk gebro ditonyok koleang gebro. Sirahna katinggang gedang bek bek. Musejen kana tonggong jeung tak-tak. Jadol gedang edan atuh. Jalil muringis bongan leungeunna teu cicing gedang ge amek meureun. Kade tuh Kang. Naon sia Masman geuning sia nuturkeun ka aing atuh. Da kuring mah satia keneh Kang, bisi akang cilaka. Rek saha nu nulungan coba. Nyaho sia aing mah moal cilaka atuh. Gedig lempang deui manidanga teu nenyo kana tincakeun bakat ku amek. Si Masnan lempang deui nuturkeun Jalil. Keur kitu lara kasasak. Jalil pohoeun da keur malaweung. Barang ngalengkah blos. Teu nincak sasak, juralit gurubag. Gero ngagerowok menta tulung-tulungan. Blek ninggang leutak, bujurna nyeblok untung teu luhur. Aya we sameter leuwih mah meureun. Tuh nya, mata ke ulah sok. Siga nu jago mun mung rek ditulungan. Rek rasakeun. Wilujeng geubis Kang. Lar si Masnan meuntas mapai cukang nu dijieun tina awi golondongan. Dijajarkeun dua. Teu ngareret-reret acan ka Jalil anu bujurna nyeblok kana leutak. Gandelang si Masnan lempang mapai cukang nu dijieun tina awi golondongan. Geus rada anggang ngagigik seuri nyapugu Jalil teh amekeun. Terus gegerowan ngagorowok tulung-tulungan ka si Masnan. Mong Tolongan sia Masnan. Tolongan sia jurig. Cek Jalil. Si Masnan teu nemalan reg eureun heula leumpangna terus malik ka palebah solokan. Katara tangkal kirinyu oyag-oyagan. Jika nama Jalil muntang hayang hanyat. Eta solokan teu jero tapi gawirna laleur jeung loba cucuk deui hese nincak. Katayap si Masnan leumpang ngadeuketan ka sisi solokan. Tapi teu nemongan ka Jalil. Geus tapi reg eureun terus ngadakom bari nyerengeh. Masman atuh. Tolongan aing tolongan atuh. Tolong. Kadenge deui Jalil gegerowan. Kucuprak kadenge nincak deui leutak jiga nama ti kosewan. Ku si Masnan diantep teu dipalire. Kadenge gegerenengan Jalil teh amekeun ka si Masnan. Pedah teu aya wae nyampeurkeun malah mah make jeung ngancam sagala. Awas ya, mun minta lauk moal dibere ku aing sia. Pokona kurang ajar. Bae rek ngalawe sorangan. Nyaho ieu balongna. Emah si Masnan bari terus nangtung. Ngadeuketan ka si solokan gebeg Jalil ngarenyag. Geng sia, acan jauh atuh sanan. Hilik, engka atuh. Tong nulungan ka aing. Teu butuh wae mah sia. Tong kitu Kang. Nah, abet leluasan teuing hirup teh. Oing mah lain teu hayang nulungan, tapi mikir heula. Barang dipikir ku uing kasawang, mun akang teu buru-buru hanyat, bisi digusur ku keuyeub kana liang. Mangkaning Kang keuyeub di dieu mah galak. Sok nyapit siki. Nyata siki salak. Kade Kang. Heug meuning ngagayot. Kaneng sia, gawat aing tolongan atuh. Sodorkeun leungeun maneh atuh. Sanan, gejol. Atuh. Nya heug atuh. Da tiap tadi gerek ditulungan. Sok muntang ka dieu kana leungeun uing atuh.
goblok sia nurutan wae ka aing. Sorry CS. Si Masnan nyodorkeun leungeun ka Tuhu ka Jalil. Ari leungeun kencana muntang kana tangkal kelor sagede leungeun. Jalil atoheun ajan bari jeung Bang Kenu oge teu burung muntang. Kap silih cekel Jalil muntang kana leungeun si Masnan, tapi keur kakagokna patok tangkal kelor teh potong. Gerubag bru duanana ragrag kana leutak. Jalil katinihan ku si Masnan ngalalep pisan kana taneuh ledok, mangkaning loba lele konengna. Garo sia, kunaon sia teh sanan kejul. Aduh, ieu aing kana batu atuh. Garo sia. Aduh. Jalil muringis. Kuniang si Masnan hudang bari ngusapan tuurna. Sarua nyeri ngadupak tunggul. Jung nangtung baju jeung calana pinuh ku leutak. Komo leungeun mah ramiping, lamokot ku leutak solokan. Daek medu teu dihaja Kang. Tu teh nya tangkal kelor nu dipake pamuntangan teh beungas. Gelo sia gelo. Ka aing teh kalah ka namahan cilaka. Jeung bujur nyeri deui. Nasib. Jalil nguniang hudang lalaunan, gap kana saku, melang bisi batu jimat murag, hadena aya kene. Hampura we Kang, ayeuna mah da sarua bobolokot ieu. Urang mancet kadinya tah. Akang mah bodoh atuh mun tia tadi kadinya. Beureun geus hanya tadi oge. Si Masna nunjuk ka deukeut tangkal jame. Didinya aya akar labu malang, aya batu deui keur muntang. Jalil teu ngomong, manehna ngumah heula calana anu jeblog ku leutak. Si Masnan oge nurutan sabisa-bisa ngumahan leutak. Teu bisa bersih pisan da caina kiruh. Ngan ukur bisa muragkeun anu naramlogna wungkul. Geus kitu duarana tingkarayap kana batu muntang kana tangkal jame, nincak kana akar labu, kalacat ka darat duarana ting lalieuk sieun aya anu manggihan. Era temen gede-gede ragrag kasolokan. Aduh, jalo teh. Dasar keur naas atuh. Ka mana meuni ngan naas wae. Sanan. Urang narobos ka kebon sampeu Kang. Engke datang ka pancuran Mang Uih. Sayina ge gede ngagolontor. Yah, urang mani di dinya sekalian. Heeh. Nam atuh. Maneh ti heula atuh. Bral duanana laleumpang ting kurusu ka kebon sampeu. Ngahaja motong jalan. Daerah rek mapai jalan anu biasa mah bisi tepung jeung batur mangkaning pakaian bobolokot kulitak. Bekung sidila gok ka sisi balong. Gebeg duanana ngarenyag. Lantaran tampian teh pinuh. Awewe wungkul deui. Malah di antarana aya Nyi Ijot nu kungsi di anjangan ku Jalil. Reg duanana eureun terus mundur deui. Cilaka, si Ijot aya di dinya nan. Wah, kagokang lah. Soke terus lah. Nyelang heula sakedeung. Sabab mun lain di dieu, di mana deui atuh? Tatampian sejen mah kudu ngaliwatan ka tengah lembur heula. Kanyaba mun daek nguriling ka tongo. Beureun 5 jam mah di jalan oge. Aduh, heuh. Kumaha atuh nya? Hebet kumaha atuh. Heuh mending oge di dieu kagok. Era dulu. Loba awewe. Gaya si Ijot deui. Atuh kan wae, Kang. Kan wae batok sia. Aing mah era sia kunyu. Mitra kaum dangu keur pahareng-hareng kitu gero teh titukangeun aya anu ngagorowok. Adengna teh dikareuwaseun lantaran sapina lumpat tambangna resot. Pangmegatkeun cenah sapi, pangmegatkeun sapi. Eta gogorowokan teh. Bari ditunjuk ka palebah Jalil jeung si Masnan. Gebeg nu duaan teh ngarenyag mangkaning nangtung dina tamakan balong. Kahareup mudun jalana leutik sedengkeun ka tukang sapi jalu anu tandukna
ranggai lumpat mending ngagurudug. Aduh, kumaha urang nan? Eta sapi atuh. Jalil. Maju Kang, maju. Maju, buru maju. Si Masnan nyurungkeun bujur Jalil. Tapi nu disurungkeun mung maju. Daeraheun kudu dicai teh ya. Adi sapi deket manten. Atuh kapaksa si Masnan teh nubruk Jalil. Kolonyong gujubar ka balong. Cai tepi ka muncrat, ari sapi labas ngaliwat teu luak lieu. Cerit nu ditampian teh pating koceak mangkaning aya anu keur mani. Baturna ting carerit nu mani murungkut nangkep harigu. Sedangkeun di balong kadenge nu ting kecebuk. Si Masnan jeung Jalil kukucuprakan di balong, mangkaning jero semet cangkeng. Sabi edan, haram jadah, kurang ajar atuh. Awas jadi kadet ku aing atuh. Lain sapi nu gelo mah udah itu tuh udah angona tah. Cek si Masnan. Aneh deui, kunaon nyurungkeun aing atuh. Da sieun ku sapi Kang. Nah atuh akang cicing wae. Bageus dadeng sia. Nam hanya atuh. Wanana ting kucuprak muru ka sisi balong. Cerit. Nu dina tampian teh ngajerit. Malating koceak budak awewe nu keur mani can lantis. Sabun can bersih ari rek bebersih era kuno ting gurubag ka balong. Mitra kaum dangu awewe teh ting jarit bari murungkut uman imen ngabunian awakna. Gero ka baturna men tadi pangnyodorkeun samping. Atuh Jalil jeung si Masnan kapaksa mundur deui. Ari sabab ngan palebah tampian nu babari keur hanya teh. Dinu sejen mah hararese. Kapaksa we duanana ngahenen di balong. Aduh, sia teh beak sorangan. Joing sia. Cek Jalil. Dina tampian pak-pik-pak di samping mani na can bersih geges di samping. Daerah kapargo ku Jalil jeung si Masnan. Baturna ge meuni reuwaseun. Nyi Ijot kakerot. Si Nurus tonyong sia si Ata Adol. Tayo kapatutna keur goreng sopak teh teu gableg ka era. Nanaonan make ngintip anu mani. Puas didupak sapi. Mun modar sakalian tuman. Cek Nyi Ijot. Nyangkana nu duaan teh tas ngintip nu keur marani. Aduh. Eta ngomong ari rarangu. Saha anu ngintip Nyai? Akang mah cilaka deuleu rek didupak teng naon. Pohara mitra hanya kabujeng neng nong bu rupina dinten ayeuna urang cekapkeun deui ka dieu wae. Hapunten samudaya kalepatan. Dedemit Curug Sanghyang karangan Kileksa insyaallah enjing kumang barna urang teraskeun. Hatur nuhun billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.